Kumaha kabarna daramang? Jajanan jalanan ayeuna keur dipilariya ku Balarea. Nepi ka muncul sababaraha variasi kadaharan jalanan anu ayeuna keur viral. Sawata lokasi di Kabupaten Bandung aya rupa-rupa warung jajanan kuliner. Ku kituna jajanan jalanan geus jadi lapak favorit nu ditiangan ku rupa-rupa golongan. Lobana variasi jajanan jalanan kiwari ngajadikeun masyarakat bersaing pikeun nyieun inovasi anyar. Dina jajanan jalanan anu dipika resep kusuk mana golongan. Anu bisa nambahkeun jumlah peminatna supartos di Gading Soreang. Eta tempat anu sering didatangan ku jelma-jelma nu milaria jajanan jalanan. Seueur pisan jajanan anu ditawarkeun mulai tina minuman segar, gorengan, dugi ka jajanan anu viral. Di Kabupaten Bandung, jajanan jalanan teh populer di masyarakat. Sababaraha jajanan anu ngetrennya eta cilung, cimol, jeung seblak anu sok jadi rebutan dulur jeung rasa anu khas. Di wewengkon Gading Soreang loba ngajual jajanan jeung sagala rupa inovasi. Salian di harga, inovasi terus ningkat sanajan kitu sanajan kalawan harga ramah murid. Ngical pararatan tetep ngajaga kebersihan jeung kebersihan dahareun maranehna ngajual. Cilung kiwari hadir kalawang rupa-rupa topping seperti endog jeung saos. Kitu deui jeung jajanan cimol kiwari geus rupa-rupa tekstur jeung rupa-rupa isian jeung bumbu. Contona cimol bojot AA. Di lapangan tos aya Nadila salaku reporter 1. Kumaha kaayaan di lapangan Nadila? Hatur nuhun Silva. Dugi ka waktos ayeuna di daerah Gading Soreang parantos katinggal rame didatangan ku wargi-wargi Soreang. Tina nu remaja keneh dugi ka anu sepuh. Rupa-rupa dagangan oge kacida lobana di ieu tempat. Tina kadaharan nu amis nepi ka kadaharan nu asin. Sajabati eta aya oge rupa-rupa jajanan anu keur viral dina waktos ayeuna sapartos cimol bojot AA. Nah, kabeneran oge abdi parantos aya di lokasi sareng gaduh usaha es kelapa muda. Hapunten Pak, biasa diwawancara sakedap. Hapunten ngawaktos nanya Pak, upami kersa paratus sabaraha lami Bapak dagang di dieu Pak? Tos aya kirang langkung 23 tahun. Rata-rata nu meuli es kalapa teh kalangan mana wae Pak? Kalangan atas ke bawah. Semua insya Allah yang beli mah itu. Biasana Bapak dagangnya ti jam sabaraha nepi ka jam sabaraha Pak? Sabu 7 dugi ka sabu genep maghrib. Sebiasana sapoe teh bisa kadagang sabaraha wae kalapan? Sabaraha kalapan? Gitu. Ya habisna. 100 mah habis lah. 100 sehari. Hatur nuhun pisan ya Pak, paratos bisa diwawancara. Semoga sukses. Kasih Pak. Sama. Tah eta teh sakedik gambaran nu tiasa disampaikan saenggeus ngobrol jeung salah sahiji nu jualan di Gading Soreang. Kuring balikeun deui ka Silva. Hatur nuhun Nadila atas informasinya. Saterasna sim kuring samparacas parantos nyambung sareng viral. Kumaha viral di lapangan? Hatur nuhun Silva, dina informasi anu tadi disampaikan ku wartawan hiji, rata-rata nu meser jajanan kaki lima di dieu teh asalna ti sagala rupa, kalangan boh nu ngora, boh nu kolot. Soalna di dieu loba pisan jajanan nu bisa nyieun urang balikeun kana kenangan budak leutik, sapertos jajanan es kelapa muda, cimol, jeung jasuke. Tapi salian ti eta tangtuna aya keneh hal-hal sejen nu matak narik perhatian para nu datang ka dieu. Ayeuna abdi parantos sareng salah sahiji nu datang ka dieu. Halo Jang. Upami kirang langkung tiasa nyarios. Fahmi. Azka. Ti mana asalna? Bojongkoneng. Bojong apa? Bojongkoneng. Ieu sera. Okay. Terus ka dieu berdua. Geus sabaraha kali Azka jeung Fahmi jajanan di dieu nu jajan? 5. Naon we? Jasuke, tahu gejrot. Aska sarua pancong. Oh pancong. Aya rekomendasi teu Aska jeung Fahmi jajanan naon nu kacida kudu dicobaan mun ka dieu? Jasuke. Enak. Muhun hatur nuhun pisan nya. Parantos kersa diwawancara ku abdi.
Sakitu wawancara ti abdi jeung salah sahiji pengunjung urang balikeun deui ka studio. Hatur nuhun ka viral anu parantos masihan informasi lapangan. Arurang parantos ngobrol sareng pedagang sareng warga satempat. Tingali wartawan Anin nuju wisata kuliner nih. Kumaha Anin kayaan di lapangan? Ka wartawan Hisar 2 anu sata acana masihan informasi ngeunaan jajanan anu ayeuna populer di kalangan masyarakat kusabab ngagaduhan rasa sareng daya tarikna nyalira. Tah pikeun ngabuktikeun yen jajanan ieu teh ngagaduhan rasa anu beda. Ku kituna langkung sae upami urang nyobian ngaraosan langsung ka dieu. Tah di dieu abdi atos meser cimol bojot AA. Ayo sareng-sareng urang cobian. Cimol bojot ieu teh ayeuna teh keur jadi andalan masyarakat kusabab rasana anu ngeunah pisan terus murah meriah. Tah matakan kituna arunang teh kesepisan ka cimol bojot teh di dieu abi meser anu rasa ayam terus kurasana jagung bakar ieu ngeunah pisan dalemna ayamna seueur pisan terus bumbuna nyerep pisan. Aneh lamun kunaon jajanan ieu teh jadi salah sahiji karesep urang-urang nu aya di Bandung. Tah sakitu wae liputan nu tiasa simkuring sampaikeun kanggo nu aya di Bandung sareng sajatana panghilap ngaraosan cimol bojot anu tos aya di mana-mana di sekitaran Bandung. Kembali ka studio. Sanajan rupa-rupa jajanan modern terus muncul, jajanan zaman baheula nepi nyuri perhatian sarta jadi tren menjelang Ramadan. Rupa-rupa jajanan baheula kayaning kue ciwit, es gabus, kue rangi, komo manisan zaman baheula ayeuna diteangan ku jalma-jalma anu hayang inget-inget kana rasa budak leutik. Fenomena ieu geus mawa berkah ka para pedagang anu ngaku kana jualan marahnena geus leuwih signifikan semakin tinggi. Eta diprediksi yen jajanan jadul ieu bakal tetep populer jadi primadona, mawa kenangan manis dina unggal momen. Hatur nuhun ka wargi Bandung anu parantos nyaksikan watak dinten ieu. Sampurasun.